Bismillahirrahmanirrahim. Al-ariyatu ari ieu eta injeuman. Ro'a ningali sahawaladun hiji budak kitabal mutola'atil hadisati kana kitab mutola'ah hadis piya dirofikihi dina leungeun babaturanana ieu si walad. Pastaqo tuluy narimaha yang ieu si walad liqiraatihi kana macana itu kitab. Patolaba tuluy nyupri we ieu si walad minhu ti eta si rofiqihi ti babaturanana zalikal kitaba kana eta kitab. Liyaqro'a supaya yen maca ieu walad hu kana eta kitab lailatan wahidatan dina peutingan anu sahiji. Sumabada zalika tu dina sabadana eta yaqra'ahu lailatan wahidah yaruddu ngabalikeun deui ieu si walad hu kana eta kitab ilaihi ka itu si Rafiq. Panusami maka ngangaranan kami zalika walada ka eta budak al-musta'ira kana musta'ir anu narima nginjem wa rafiqahu jeung ngangaranan ka babaturanana ieu si walad al-mu'ira kana mu'ir hartina anu nginjemkeun. Wal kitaba jeung ngangaranan kana kitab al-mu'ara kana mu'ar hartina anu diinjemkeun. Wa ibahatal intifai jeung kana meunang ngalap manfaat bi qiraatil kitabi kana maca kitab ngangaranan al-ariyata kana ariyah injeuman. Fal ariyatu maka ari ariyah nginjem teh eta hiya ari itu ariyah ibahatul manafi'i eta ngameunangkeun pirang-pirang manfaat dilgueri milik batur min duni tamlikil aini kalawan teu ngamilik barangna. Warkanuha jeung ari pirang-pirang rukun ariyah eta arbaatun aya 4. Hiji al-mu'iru mu'ir hartina anu nginjemkeun wa syartu jeung ari syaratna mu'ir eta ayyakuna yen kabuktian ieu mu'ir eta mukallaf rasyidan tur anu rasyid. Al-musta'iru kadua musta'ir wa syartuhu jeung ari syaratna musta'ir eta ta'yinun nangtukeun wa itlaqu tasarrufin jeung mutlakna tasarruf. Katilu al-mu'aru anu diinjemkeunana wa syartu jeung ari syaratna itu al-mu'ar eta yuntafa'a yen bisa dialap manfaat naon bihi ieu mu'ar. Intifaan kalawan ngalap manfaat mubahan anu dimeunangkeun ma'abaqoi aini sarta tumetep datiyahna itu mu'ar. Kaopat asigatu segat wa yakfi jeung cukup piha dina segat naon alaf du lapad min ahadit toropaini ti dua pihak ti salah sahiji dua pihak wal fi'lu jeung pagawean minal akhar ti nu sejena. Wa idza talipat jeung di mana-mana rusak naon al ainul mu'arah barang nu diinjemkeun la bistimali ma'dunin lain ku sabab pemakean nu diizinan fihi dina eta mu'ar pa'ala musta'ir maka wajib ka si musta'ir anu nginjem ayat mana ari yen katumpuhan ieu musta'ir ha kana itu ainul mu'arah bikimatiha kalawan hargana ainul mu'arah yaumat talafiha dina poean rusakna itu ainul mu'arah wa in talipat jeung lamun teu mah rusak itu ainul mu'arah bistimali ma'dunin ku sabab pemakean anu diizinan ma'dun pih anu diidinanana kaya roti saubin seperti nginjemkeun pakean lilubsihi pikeun makena saub.
Pansahako tu narima rusak soe ieu saob awin mahako atawa narima rusak ieu si saob bil istimali ku sabab pemakean. Paladomana maka teu aya katumpuhan eta tetep ala musta'ir kasih musta'ir anu nginjem. Hukmul ariyah ari ieu eta hukumna ariyah. Al ariyah tu ari ariyah nginjemkeun teh eta mustahabatun nu disunahkeun li anna fiha karna sanyana eta tetep dina ariyah mauna ta'akhi ka ari nulungan ka dulur anjeun. Wallahu jeung ari Gusti Allah fi aunil abdi eta dina nulungan hiji hamba makana salagi bukti sahal abdu siji hambana fi auni akhihi eta dina nulungan ka dulurna ieu abdu. Al wadi'atu ari ieu eta titipan wadi'ah. Aroda ngamaksud satilmidun hiji tilmid hiji pelajar ayu sapiro. Kana yen lumaku ieu si tilmid ila qaryatihi ka lemburna tilmid. Pataroka tuluy ninggalkeun ieu tilmid kutubahu kana pirang-pirang kitabna ieu si tilmid wa adawati jeung pirang-pirang peralatanana ieu tilmid inda rafiqihi disandingeun babaturana si tilmid. Liyuhafidho supaya yen ngariksa ieu si rafiq alaiha kana eta kutubahu wa adawatihi. Muddata giyabihi dina nalika eueuhna ieu si tilmid. Wa idza raja jeung di mana-mana balik deui ieu si tilmid min hati qaryah tolabata nyupri itu si tilmid tilkal kutuba kana eta pirang-pirang kitab wal adawati jeung pirang-pirang peralatan minhu ti eta rafiq. Panusami maka ngangaranan kami hadza tilmidza ka ieu pelajar al mudia kana mudia hartina anu nitipkeun wa rafiqahu jeung kababaturana ieu tilmid al wadi'a kana wadi anu dititipan wal kutuba jeung kana pirang-pirang kitab wal adawat jeung pirang-pirang perlengkapan peralatan al wadi'ata kana wadi'ah titipan watut laku jeung dibahasakeun naon al wadi'atu wadi'ah aidon di alal aqdi kana akad al muqtadi anu ngudukeun lidzalika kana itu mazkur. Pal wadi'atu makari wadi'ah ya eta ari wadi'ah eta istinabatul ghairi nyuprih gantina batur pihibdil mali dina ngariksa dina ngajaga harta. Warkanuha jeung ari pirang-pirang rukunna itu wadi'ah eta arbaatun aya opat hiji al mudi anu nitipkeun kadua al wadi anu dititipan wa syurita jeung disyaratkeun pihi madina mudi jeung wadi'ah naon taklifun kataklif. Katiluna al wadi'atu wadi'ah anu dititipkeunana wa syartua jeung ari syaratna wadi'ah eta antakuna yen kabuktian wadi'ah eta ainan berupa barang li khidmatihi pikeun ngakhidmahna kana eta ain walau kana jeung sanajan kabuktian aw li khidmatihi pikeun ngakhidmahna ieu si saha mudia atanapi wadia walau kana jeung sanajan kabuktian ieu ain najisatan eta najis kakalbin seperti anjing yanfa'u anu manfaat ieu kalbu. Asigatu kaopat segat wa yakfi jeung cukup ya dina segat naon ma perkara yakfi anu nyukupkeun ieu ma fil ariyah dina ariyah dina nginjemkeun. Wal wadi'atu jeung ari wadi'ah eta amanatun amanah biyadil wadi dina tangan si wadi anu dititipan. Palayad manu maka henteu katumpuan ieu wadi'ah kana ieu wadi'ah Ita talipat di mana-mana rusak i wadi'ah illa bita'adi kajaba kulalawora. Wala wadi jeung wajib ka wadi anu dititipan naon ayyahfazo yen ngariksa i wadi'ah al wadi'ata kana titipan pikul makanin pimakanin dina tempat laikin anu pantes biha kana eta wadi'ah. Palam yapa maka lamun teu migawe ieu si wadi'
zalika kana eta yahfazul wadi'ah domina tah katumpuhan di wadi'ah kana itu wadi'ah. Wa idza tuliba jeung di mana-mana disupri sahal wadi'u anu dititipan bil wadi'ah kututupan bil wadi'ah ku kana wadi'ah titipanana palam yukhrij tuluy teu ngaluharkeun ieu si wadi'ah kana wadi'ah ma'al qudrati sartana kaduga alaiha kana eta wadi'ah hatta talipat sehingga rusak wadi'ah domina tah katumpuhan itu si wadi'ah. Fa in akhara maka lamun ngakhir-ngakhirkeun ieu wadi'ah ikhrajah kana ngaluarkeun wadi'ah li uzrin karna aya uzur lam yadman tah teu katumpuhan ieu wadi'ah. Hukmul wadi'ah ari eta hukum wadi'ah wa yusanu jeung disunatkeun li aminin pikeun anu kapercaya naon qabulul wadi'ati narimana titipan in wajada lamun manggihan si jalma goerohu kana salian ti ieu si amin. Qala Rasulullah sallallahu wallahu jeung ari Gusti Allah fi aunil abdi eta dina pertolongan hamba. Dina nulungan hamba makana salagi bukti saha al abdu si hambana fi auni akhihi eta dina nulungan dulurna eta si abdi.